sakumaha kamari ayat ieu teh nuluykeun nu kamari bahwa para kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Hindu kabeh bakal digejeburkeun ka neraka ketika sakarat nageh diome ku malaikat aina ma kuntum tad'un mana nu kumaneh disembah-sembah teh hayu nu kumaneh disembah pangeran Bapa ayo geura turunkeun ayo nu kumaneh disembah pangeran anak incuan teh mun incuan ayo geura pangeran incu gerokeun pangeran batu pangeran kayu gerokeun sia kuaing bakal dicabut nyawa sia ayo malaikat ngome ka para kafirin masyaallah nu mantak nu tujojoakan kafir mah sakaratna hari Islam kabeh urang geus sering ningali tenang maot teh kala maot teh komo bari jeung kurang katingali tur kadenge mah bahasa la ilaha illallah Allah senang perasaan sedih mah sedih bae tapi senang nu aya lantaran nyana sakaratna maca la ilaha illallah atawa Allah sedengkeun Kangjeng Nabi ngajelaskeun man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah kontak talkinan ku urang mun abah urang ma urang diceuli la ilaha illallah lalaunan maksud lalaunan teh ulah cepet-cepet anca engke nyana kan lain deui perasaanana ke nyana nurutan la ilaha illallah lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade urang ulang geus sakitu bae besi recok ulah ieu mah kos ngariung la ilaha illallah nyana ge gide gua aduh sakjana iki awat ya aduh emang mulu dan tanaon ya ulah geus bae berkadeuleu ku urang bangun urutan geus sakitu bae namun encan karak balikan deui la ilaha illallah kayaknya kadeuleu ku urang la ilaha illallah lamun nyanda terus bae la ilaha illallah komo kadenge mah ku urang kan roh bagi kade tah ngap-ngapanana kan beuki cepet kurang tita Allah barengan Allah cara nalkinan teh kitu ulah lobaan engke nu di itu la ilaha illallah nu di Allah ilaha illallah aing ngilu ka mana cek nya ieu riweuh ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula sok kitu judi misalnya geus ulah kena ka jero maaf mangnya babaturan bae heula nang ka ditu lah kebetulan tah bangsa nu main cimplong segala rupa keluar geus ieu mah keur disterilkeun ceuk urang ieu jadi lagi embungeun nya lamun nyana bisa ngomong imkan manyana ge ngomong eta babaturan aing nu eta mah inditkeun ka ditu kejebur ke abakan sumur gana aing bisi ka babawa ku nyana mbogeun gawe sesuai jeung situasi kebutuhan urang dahaga butuh minum urang lapar butuh dahar urang tunduh butuh sare awak urang teh kitu teteh
urang teh tuker sakarat teu butuh jeruk, teu butuh daging, butuh doa jeung zikir. Mantap urang ngalayat kadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun. Urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk, paling ge jang anu nungguan. Nuhun-nuhunan ge nu nungguan. Nuhun Bang Haji nuhun. Iraha ka dieu deui Bang Haji. Meuli jerukna kos kitu di ames. Allah. Tidak geus teu urusan ya ada papan. Aduh, buku nu gering-gering ngap-ngapan bantu. Teu hayang jeruk ngan apal teh ngan nyana mah hayangna zikir atawa sholawat jeung berbagai zikir-zikir. Mantak ngeuneuh-ngeuneuh muriang kritis gadenge nu maca Quran. Maca Quranan nu barapi nu ngeunaheun. Atuh nu ngeunaheun makhrajna. Lantaran nyana kan ngadengkeun Yasin, ngadengkeun wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Nyana komun nyaho ka makhrajna aduh pas ngeunaheun. Oh, karena menyanana ayeuna dibacakeun Yasin, makhrajna teu bagus. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mendingan teu dibaca ajak nyana teh. Puyang aing ngadengkeun kos kieu. Inditkeun eta kos kitu ganti abak atuh. Kan nyana teu daya teu upaya bae. Ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah. Bacanya tuturkeun qul huwallahu ahad. Allahu samad. Sakena teu hayang aing ngadenge kitu. Teu hayang. Bisa-bisa nyana diurukan kuno gering. Lain ahad. Wah, mentak nu rapi. Ilah malaikat jarita ka kafirin ka musyrikin aina ma kuntum tad'una min dunillah. Nana kumane disembah. Olu caknya dalhu langit. Muncul geus ti kamari ku kami digerokeun ka dieu palam narahum kami teu neuleuh. Atuh ujung-ujungna mah nyana wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Nyana sorangan bersaksi nyahun bahwa dirina pae kafir. Na'udzubillah min zalik. Masyaallah. Lamun tadi nyaritakeun keur sakarat diome kafirin musyrikin mah ku malakal maut teh ditangtangan titah dihadirkeun sesembahan-sesembahanana. Tuluy bae malaikat gudak-gudaknya geraan caknya mana ayu geura sesembahan nu kumaneh disembah teh ayu geura. Atunya nage ngomong koludolu ujung-ujungna pae kafir. Nah engke kiamat sanggeusna kiamat jaga di poe kiamat kumaha teh jelema-jelema kafir. Iyalah qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Gusti Allah nyarita hakikat nama Gusti Allah, tapi Gusti Allah teh geus mere kakawasan, geus mere kawenangan ka khazinun nar. Malaikat-malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Cek malaikat balik wahai kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu berbagai agama nu lain Islam. Udkhulu finnar, sadiakeun tuh ku Gusti Allah tempat maneh tuh neraka tuh neraka. Mangka geus hideung jasa lentab-lentabanana geus pohara. Kadulu didinya sunukna ruhakna hewan-hewan neraka oraina kalabangna kalajengkingna jeung sajabana cai ngagolotrok anu luar biasa panasna kadulu. Iyalah tempat aranjeun wahai Yahudi, wahai Nasrani, kafirin tah ieu udkhulun nar.
dirasup maneh ka neraka ijumlati min qarqarat min qablikum ila jinni walis disertai beserta umat-umat nu baraheula memeharan jeung kabeh boh jin boh manusia anu teu iman ka Gusti Allah barang jeung maneh jin manusia nu kafir tah ieu tempat tata insyaallah karim